Banyak sih yuk. Rumah ini. Kami jelema sarura kabeh. Iyo jampae karena batuan. Lamun di batuan pasti hirup. Itu doi jelema. Lamun bae mudag-mudag dunia waktu demi waktu poho kana sholat nu aya bakal pae hatena. Kemana yang tujuannya iyo? Numpang tujuan kieu. Kak, kerpeting mana ke mana? Ke mana aing di imah bae. Karena on di imah biasa bae lah. Oh bagus. Kunaon kitu? Teu kudu naon sih? Rada nek bae aing. Nek kunaon? Ya, kan aing kerpeting ka warung. Terus ngadenge ibu-ibu cok-cak masih nikeun naon buah haliu. Pas kuaing diintip horeng mah keur ngobrolkeun mun teu jelas. Ngobrolkeun naon? Kitu bae lah. Ngomongkeun batur bae. Astagfirullahaladzim. Kunaon lain di ubrak-abrik. Kagok aing. Kagok kunaon maneh mah? Ari urang bener mah ngaraman kayak ta ibu-ibu jab bisi aya anak-anakna naon nurutan kos gitu. Oh sih teka pikiran koin hese pai amun diantepkeun bae mah bubuh zaman kuari mah jelema beuki jasa kana ngomongkeun batur. Oh sih Ieu mah aing rada ngalamun bae. Nya tareh labaran. Nya teu boga duit. Nya boga hutang tareh geura bayar. Ieu teh masak mat. Padahal mah heueuh nya ngomongkeun batur teh. Eueuh padahan. Heueuh percuma sabenerna mah. Naon ba untungna? Hardang amat aing. Nyebok kelek deh lah. Teu mandi si aing kamari. Pantesan babaturan aing ngagosip bae keur teu. Orang mah ngomongkeun aing sigan. Emang dosa kitu lamun orang ngomongkeun batur. Lain dosa-dosa deui. Dosa gede ngomongkeun batur mah. Percuma salat ngaji ge ari henteu dipake mah. Heeh, antakan aing mah. Mun diomongkeun ku batur, cicingkeun bae. Ja dosa-dosa maneha. Hese pai, ari jelema sungutna doang kaleng dombeng mah. Heuh. Bener-bener poe mah harudangna. Terus can mandi sabulan bae. Tapi awak aing mandi teu mandi teh sakieu bae ji. Awas ge tangguannya ti dieu. Are ka mana maneh? Ka warung heula aing. Dep naon? Jajan lapan. Tidak aku nak maling. Oke, aing nangguan di dieu. Mamang sok ngomongkeun baturnya. Ngomongkeun batur. Naon maksud? Datang-datang ngomongkeun batur deui. Atuh heuh. Mamang sok ngomongkeun batur tilok. Atuh tilok lah mamang mah. Paling ge ngobrol doang. Ngobrol mah aya eueuh nu disebut-sebut ngaran si Anu. Atuh aya sih. Atuh sarua eta ge sakman ngomongkeun batur. Puguh eta dosa nu teu karasa ge ngomongkeun batur. Oh sih. Dosa nu teu karasa eta ngomongkeun batur. Ulah sok ngomongkeun batur mang. Ngomongkeun batur eta ibarat
makan daging atah. Mamang boke daging atah. Atuh henteu lah. Atau mikir ge, Mang, kadinya. Oh. Ngomongkeun batur, aya paedahan ge eueuh. Ngadon ngalobakeun dosa doang. Wih, kebel amat ieu si Aska. Daripada ngomongkeun batur, lebih baik ngomongkeun tak siko dapur, Mang. Teu puguh-puguh. Ibu-ibu lain mamang mikirin resiko dapur. Onges lah, kumaha mamang bae. Balik aing lah, mantak aya si Ipai. Woi, kumaha masakan? Pura, ngobrol heula aing jeung Mang Muslim. Terus mana ge? Jajanana. Astagfirullahaladzim. Poha aing. Ih, aing kebel-kebel nangguan. Wis layu